medar deui ngahanca deui tur ngahibur deui wargi Dahlia dina radiona sewang-sewangan ku pidangan Dongeng Sunda ti Dahlia anu dijomantarakeun tiga lura 101,5 FM Radio Dahlia dina jejer carios si Konceleng Wilujeng ngadangukeun. Wargi Dahlia kaayaan Santana tos tiasa diubaran ku Eyang Jatibodas kalayan nuju neuleman ilmu panglebur jiwa sareng Pupul Bayu Agung. Urang lajengkeun putusi konceleng tanding titisan siluman karya Bagus Respati. Caturkeun di alas waringin sigarang larang jeung Nyai Wulung peuting eta keur ngalobrolkeun ngeunaan Eyang Jatibodas anu nulungan jeung ubaran Santana musuh utama sigarang larang. Aing masih kena acan tenang jeung panasaran yo. Lamun acan bisa modaran si Jatibodas anu cenah ubaran si Santana musuh aing. Lumatak aing jadi aya pikiran hayang neangan eta mangkluk euy. Coba kumaha cuk pamanggih maneh moal. Aing satuju garang. Memang eta mangkluk kudu buru-buru di perenan garang. Ulah nepikeun ka aya kajadian maneh bisa nyageurkeun deui si Santana atau manehna bisa nyageurkeun deui si Santana. Eta mangkluk jelas-jelas bakal jadi ancaman keur pihak urang. Lumatak aing satuju pisan lamun maneh arek neangan eta mangkluk. Komo lamun maneh bisa sakalian mehan si Santana mah. Lamun bisa teh mangka jadi kauntungan keur urang garang. Naon sababna? Sabab lamun Santana geus modar, pasti si Konceleng gering nangtung ngalang layung deui. Lamun geus kitu mah mangka hal anu gampang beneran si Konceleng. Sabab si Konceleng moal bisa ngagunakeun kapinteranana da puguh keur gering nangtung ngalang layung. Kaleungitan nu jadi incu, kaharti maksud aing garang. Kaharti mah nya bener ceuk maneh euy. Lamun si Santana sakalian di podaran tangtu modaran si Konceleng jadi beki gampang. Tapi aing aja nyaho mah euy. Di mana ngajodogna ta mangkluk? Kangaranan kudu ngaaja-aja heula neangan mah. Nya satu kaburu si Santana cager bener, Mbak. Maneh nyaon teh di mana cicingna ta mangkluk? Ai maneh darang. Ngadon nanyakeun ka aing. Henteu lieur mah. Aing rek nyaho ti mana atuh. Tapi keke aing jadi inget kasih sumbing ieu teh. Lamun teu salah mah manehna teh pernah nyarita yen dirina teh apanan kungsi datang ke tempat eta mangkluk ngan gagal lantaran dihalangan ku si Konceleng deui bae. Anu matak ari ceuk aing mah yeuh maneh teu kudu bingung garang. Geus we minta bantuan ti si sumbing pikeun nganter maneh ka tempat si Jatibodas. Bener teu omongan aing garang? Bener aing ge kakarak inget. Nya apa nih si sumbing teh kungsi ka tempat si Jatibodas. Ngan geus nepi ka ditu dihalangan ku si Konceleng sarta manehna nu eleh. Nya bener omongan maneh euy. Nah make kudu jeung liarnya. Geus bae lamun kitu mah ku aing ayeuna bakal digeruan eta si sumbing teh sinang nganter aing ka gogobrogna si Jatibodas dah. Si garang larang geus rek ngagunakeun kakuatan batin napikeun ngageruan Raden Buana Sumbing sina datang ka alas waringin. Tapi acan oge ngalaksanakeun pamaksudanana, Raden Buana Sumbing harita kaburu datang nepungan si garang larang. Ningali Raden Buana Sumbing geus aya di dinya, dina peuting eta si garang larang langsung tumanya. Rek digeruan tadi nama ku aing mana teh garang Sumbing sia. Maksud aing teh Sumbing sia jaka Sumbing.
Tapi bet siga anu ngarti geuningan maneh euy, ojol-ojol datang sorangan ka dieu sia Suming. Siga nu nyaho aing butuh ka maneh euy. Puguh kula datang ka dieu teh memang haja. Sugan aya parentah naon ti I Garang ieu teh. Jadi ieu mah caritaan teh kabeneran teh ya Garang. Datang ka dieu si Sumbing teh lantaran ngarasa geus lila maneh henteu mere pancen ka si Sumbing. Ieu kakarak anak buah. Kalakuanana beda jauh jeung si Waru anu kudu dititah wae. Komo si Barjaya mah bikang jeung bikang we eta mah kabelulna teh. Bener teh omongan aing Suming? Bener Nyai. Jadi aya pancen jeung kaperluan naon kitu I Garang teh teh. Hey. Oh nya bener. Bener teh omongan maneh teh mah. Ieu kakarak nu ngaran anak buah. Oh jadi kieu Suming yo. Aing ngarek minta bantuan ke maneh euy. Aing hayang panggil jeung si Jati Bodas dan ayeuna keur nulungan ngubaran si Santana incu si Konceleng sakaligus musuh utama aing dala. Si Jati Bodas jeung si Santana eta dua mangkluk wah aing kudu buru-buru di podaran. Sabab lamun diantepkeun lila-lila mah bakal jadi gangguan kana segala rupa upaya jeung tindakan ti pihak urang kitu teh maksud aing teh. Gitu. Ya. Jadi aya maksud gitu I Garang teh nya teu nanaon keur kula mah dianteri ngan kangaranan katang tuan keur diri kula mah bisa nanganteur teh wan Cipeuting beureunan kitu tah. Jadi rek peuting iraha kira-kira ngalaksanakeun eta pamaksudan teh coba jelaskeun ka kula ye. Aing malah mun boga urusan jeung kahayang geus tara ngalilakeun deh waktu Suming. Jadi dina peuting ieu keneh ya aing aya pikiran hayang panggih jeung eta mangkluk kudu di podaran peuting ieu keneh ku aing eta mangkluk teh. Tah jadi kitu kacindakan nama Sumbing. Sampean kudu ngabaturan anak aing si Garang Larang ngadatangan si Jati Bodas dina peuting ieu keneh. Malah geus ulah kagok. Garang meungpeung si Santana can pulih ka ayaanana jeung dituker eueuh si Konceleng pastina oge. Sabab bapanin si Konceleng mah masih kena aya di paguron macan Bodas cek maneh teh. Jadi ulah kagok si Jati Bodas jeung si Santana mah podaran we duanana Garang. Oh. Geus pasti eta kuduanana ku aing bakal sakalian diperenan deuleu. Jadi kumaha Suming maneh bisa teu nganter aing dina peuting ieu. Nya teh ya bayana keur kula mah. Bakal ngabaturan dina peuting ieu keneh nuju ka tempatna si Jati Bodas. Dan sampean kudu waspada, ulah nganggap enteng ka eta aki-aki. Sanajan kula teu sempet panggih lantaran dihalangan ku si Konceleng, tapi kula yakin jan eta aki-aki waran si Jati Bodas teh lain aki-aki sambarangan. Suming, kor aing mah ieu nya. Aing geus ngomong ka maneh Sumbing. Setiap aya urusan, aing mah moal jeung embung dilila-lila euy, nu matak hayu sia. Indik ayeuna we. Aing geus teu sabar hayang panggih jeung mangkluk. Pokona mah eta dua mangkluk kudu modar dina peuting ieu keneh Sumbing. Kitu. Aing moal nepi ka jejerih pati. Ngaharupan dua mangkluk jiga kitu. Ulah nganggap enteng ilmu aing sia. Ku aing peuting ieu keneh di podaran ta dua mangkluk eta teh. Sok ayeuna mah urang mantau geulah. Geus kitu masih Garang Larang jeung Raden Buana Sumbing terus indit rek ka tempat padumukanana hayang Jati Bodas nu kawilang eta jalma teh ngadatangkeun rasa kapanasaran keur si Garang Larang mah. Komo sanggeusna ngadenge wirasat Raden Buana Sumbing yen hayang Jati Bodas teh lain aki-aki biasa tapi aki-aki sakti. Si Garang Larang boga anggapan hayang Jati Bodas jelas mangrupa acaman keur dirina. Komo nepikeun ka geus bisa mulihkeun kaayaan Santana. Seneukeu Nyai Wulung seri sorangan sanggeusna si Garang Larang jeung Raden Buana Sumbing indit. Manehna boga kayakinan karep jeung pamaksudan si Garang Larang tangtu bakal laksana tinekanan aya dina kalancaran. Hakan sia rasakeun ku maneh Konceleng. Dina peuting ieu anak aing si Garang Larang bakal datang ka tempat panyumputanan si Jati Bodas. Pangkluk anu ngubaran si Santana incu maneh Konceleng. Longan maneh terus-terusan jadi panghalang karena maksud jeung tujuan aing sia. Mangka anak aing bakal ngabinasakeun si Jati Bodas jeung si Santana. Anak aing memang hebat. Kangaranan siluman oge bisa taluk tunduk ka manehna. Komo ieu ngan saukur aki-aki peot.
Nyai Wulung harita ngomong sorangan, manehna boga kayakinan yen ajen kasakten Sigarang Larang anu jadi anakna anu sanggeusna neureuy Mustika Buana Putih teh jadi leuwih ngaronjat kamampuanana. Lumatak teu percaya karena wirasat Raden Buana Sumbing nu nyebutkeun yen Eyang Jati Bodas teh lain aki biasa tapi aki-aki sakti. Caturkeun harita di tempatna Eyang Jati Bodas. Penting eta samemeh sare Eyang Jati Bodas katingali keur ngobrol heula sakedeung jeung Santana anu kawilang cepet mangsa ngayakinkeun elmu pupul Bayu Agung. Kitu teh mada puguh nyangking elmu teh Eyang Widi Sakti jeung elmu Pancabraja ti si Konceleng nu jadi akina nu mangrupa murid tunggalna Eyang Bongkok. Eyang Jati Bodas netep antep ka Santana bari terus nyarita. Eyang ngarasa suka jeung sugemaha ge. Sarda ngarasa reueus. Ya bab hidup gawilang tekun jeung dawaleh sumanget dina ngayakinkeun ilmu nu diwiridkeun ku Eyang. Kawasna mah hidup yang buru-buru jucung nyangking japinuna ilmu Eyangnya. Laras Eyang, memang kitu tekad abdi teh. Nyaan, hidup sarua pisan jeung aki hidup yang Santana. Halus saboga tekad gitu teh. Sabab gayaan Sigarang Larang teu bisa lila-lila teuing diandapkeun. Sabab mun lila diandapkeun geus pasti bakal beuki tambah loba jalma nu jadi korban kagaranganana. Terus terang Eyang mah taya maksud ngahina atawa nganggap leutik anu jadi aki hidup. Sigarang Larang memang lain tandingan aki hidup. Aki hidup ayeuna ngan saukur bisa ngahalangan tindakan Sigarang Larang. Sabab geus ditakdirkeun ti ditu da yen anu bisa namatkeun riwayat Sigarang Larang niwal ti hidup. Dibantuan ku nu jadi aki itu dajang Santana. Kan ayeuna mah waktuna leureuh jadi leuwih hade hidup sare heula ayeuna mah. Mun atuh Eyang. Da abdi oge salaresna mah tos lelanggutan ieu teh Yang. Tapi ieu teh aya nu bade ditaroskeun ka Eyang ya. Namun tos kacangking ilmu pupul Bayu Agung nemeng ket diteraskeun kana ilmu panglebur jiwa. Onan teu diwiridkeun be sakantenan Yang. Janten atos be duanana sakaligus diyakinkeun Eyang. Teu bisa langsung duana najang Santana. Lainna naon Eyang mah. Lamun sakaligus duanana diyakinkeun sok sieun jang Santana jadi kateuhak. Tudang-tuna jadi salatri. Badagi hidup bae anu geus rea pangalaman dina ngayakinkeun ieu ilmu sarua hiji-hiji jang Santana. Jadi nu penting ayeuna mah hidup kudu tetep jagoan sabar jeung terus sumanget. Eyang boga kayakinan hidup moal make kudu lila ngayakinkeun ilmu ti Eyang. Sabab hidup geus nyangking ilmu ti Eyang Widi Sakti jeung ilmu ti Eyang Bongkok. So ayeuna mah istirahatkeun jang Santana geura mondok kitu. Eyang Jati Bodas geus kitu mah nitah Santana sare. Sabab lamun terus diajakan ngobrol masalah ilmu geus bisa dipastikeun Santana moal daekeun sare. Sanggeusna ningali Santana sare harita Eyang Jati Bodas terus diuksila bari menekung. Salaku jalma nu luhung ilmu kaseuketan batina bisa nganyahoankeun yen dina peuting eta bakal aya Sigarang Larang jeung siluman Raden Buana Sumbing anu boga maksud datang ka eta patempatan. Eyang Jati Bodas gancang mentangkeun ajen kasaktena pikeun nyamarkeun panenjo anu datang. Di mana Sigarang Larang jeung Raden Buana Sumbing aya datang mangka bakal jadi linglung kasarung. Antukna eta patempatan teh moal bisa kapanggih. Tindakan anu dilakukeun ku Eyang Jati Bodas tangtu be moal bisa dilakukeun ku jago biasa komo jalma biasa-biasa mah. Eyang Jati Bodas kawilang jago anu geus nepi kana tahapan puncak ilmuna satata jeung Eyang Widi Sakti, Eyang Bongkok, Mbah Bajul Ireng jeung Aki Pulung. Anu tangtu be daya kasaktena anu dipentangkeun ku batin Eyang Jati Bodas teh jadi mager jeung ngalimpudan sabudeureun eta patempatan.
si Garang Larang jeung siluman Raden Buana Sumbing tepi ka tempat anu dituju. Banget ngerasa kaget jeung bingung. Sabab di lebah tempat anu dituju teh jadi asing katingalina. Geus kitu duanana terus ngubek-ngubek ku kurilingan. Tapi bet kawas anu linglung sabab balik deui ka tempat urut anu tadi. Si Garang Larang langsung we nyereng ka Raden Buana Sumbing. Iya, siapa mana teh nyawa tawan teh Sumbing. Urang kalaka terus ubek-ubekan yang kukurilingan kias ya. Lior mana teh linglung atawa geus pikun kumaha teh sia teh. Duh cek kula oge eta aki-aki teh lain aki-aki biasa ye. Tapi aki-aki sakti. Kula boga kayakinan kaayaan urang ayeuna disamarkeun ku kekuatan kasaktena. Anu mantak tita tadi tempat anu diteangan teh teu kapanggih wae. Kula yakin kadatangan urang duaan geus kanyahoan ku manehna ieu mah. Kangaranan ti bangsa siluman tangtu bae Raden Buana Sumbing bisa gancang arti kana kahayaan anu keur karanapan dina waktu harita. Yen kadatanganna maranehna duaan teh geus kanyahoan ti anggalna ku hayang Jati Bodas anu tangtu bae kahayaanana ayeuna keur karanapan teh tangtu bae pangaruh kekuatan daya kasakten yang Jati Bodas. Si Garang Larang jadi tambah penasaran terus nyarita deui. Oh jadi kudu kumaha na tindakan aing Sumbing. Banyak orang tuh bisa manggihan tempat si Jati Bodas. Coba cek mana naon anu kudu dilakukan ku aing. Cobaan we ayeuna mah tembus ku kekuatan batin Nyi Garang. Sabab terus terang kekuatan batin kula teu bisa nembus ieu teh. Jadi ayeuna mah giliran sampe anu ngagunakeun kekuatan batin ye. Harita si Garang Larang nurutkeun kana usurna Raden Buana Sumbing. Saterusna harita katingali si Garang Larang beureumkeun sapasang panonna. Awakna ngageleter. Tina sirahna kaluar haseup ipis. Teu lilabray panon katilu anu aya dina tarang si Garang Larang muka. Eta panon teh siga anu hirup sorangan tanpa diparentahkeun ku si Garang Larang. Harita katingali panon katilu si Garang Larang gular giler. Kakenca ka katuhu kaluhur jeung kahandap. Man rokaya geus sababaraha kali dicobaan tel-tela weleh henteu bisa katembus ku kekuatan batin jeung kekuatan panon katiluna si Garang Larang. Eta patempatan lir upama anu kalimpudan ku halimun anu kandel. Akhirna si Garang Larang ngeureunkeun tindakanana. Manehna jadi kesal jeung ambek sabab upayana hasilna. Jadas ya teh. Tuh bisa Sumbing euy, anggar poek si anjeur teh tah. Kekuatan batin jeung kekuatan panon katilu aing teu nembus. Aing sorangan teu ngarti kunaon kieu ieu teh ya. Nu matak cek kula oge eta aki-aki anu ngaran Jati Bodas teh lain aki-aki biasa. Ajen kasakten si Jati Bodas teh teu bisa dianggap enteng. Kangaranan geus kieu kajadianana nya ayeuna rek kumaha tindakan urang ieu. Namun geus wae mantok ayeuna mah geus teu kudu lila-lila aya di dieu. Karena naon lila-lila aya di dieu oge artina. Dan si Jati Bodas bener-bener sakti kurang ajar. Di barung jeung ambek sarta hanjelu hate harita si Garang Larang nangtukeun sikepna pikeun ini tinggalkeun eta patempatan sabab lila-lila aya di dinya oge taya hartina. Wargi Dahlia geuningan waktosna teh kapan deui wae. Kedah dipungkas deui wae ieu serial si konceleng dinten ieu. Duh, hatur nuhun ka sadayana. Hapunten. Acan tiasa neraskeun deui. Mudah-mudahan anjingnya urang lajengkeun kumaha kaayaan santana Eyang Jati Bodas terasi konceleng sareng Mang Odek oge nu sanes-sanesna dan urang guar sakedik-sakedik. Atur dinten ieu masih kuring sejamit mun uramit mungkur kasadayana atur nuhun anu mararanco teras dina radio Sobang-Sobangan atarapi anu live streaming atur nuhun sadayana pisan mohon hapunten tina samudaya kakirangan kalepatan sim kuring undur pamit permios. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pantang radio Pantang Dahlia enak-enak langgamnya Dahlia Pruah go goyang. Wargi Dahlia cag heula urang cagkeun heula dugi ka dieu dongeng Sunda ti Dahlia dina dinten ieu dina carios si konceleng tong hilap ulah dugi ka kantun enjing patepang dangu deui dina acara sareng tempat anu sami mung di 101,5 FM Radio Dahlia Wilujeng Kantun Permios.